Urang teh sengaja ngajak ulin maneh ka kuburan teh supaya ingat bahwa orang di dunia teh seukur sementara, engke bakal balik. Urang teh sarua bakal dikubur. Itu sebenarnya orang tegas jengkel hirup di jalan wae. Jadi preman. Jadi pandangan batur teh goreng wae we. Meskipun orang aya niat bener ge goreng jeung goreng. Ya pasti pandanganana negatif masyarakat mah. Tapi maneh teh kieu ayeuna. Sanajan preman tapi tetep kan masih boga iman. Nya pasti boga iman mah. Hari iman teh nya casarna mah iman urang kudu diajar salat, diajar Al-Qur'an. Tah bieu ke kan ustad teh di masjid teh ceramah masalah sedekah. Tah urang teh kudu aya nu kasusahan teh kudu wajib ngabantu sedekah. Ayo tuh ajarkeun urang yuk. Ayo yuk, balik ke. Salat teh. Heeh, hayu lah. Sedekah heula we, kan ke salat mah can adan. Boga salah kita ngusep wae, lain mantuan pamajikan mah bersih. Mah hayu teh ah. Rea boga salah kita. San kitu. Tingali si teteh nya ngorak keneh geulis geus bebersih tah nu kitu teh wajib di banduan ku urang. Oh, wajib. Heuh kan bebersih kuburan ibadah. Nya hayu atuh aya diajarkeun siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duh, nuju naon nu ceu eta ceu. Asa geulis sih mah euy. Asa geulis sih mah. Baik, lain ku masalah geulis tah sedekah mah kudu ikhlas. Ulah ningali nanaonna. Tuai ngaran hirup di jalan masuk buku sagarupa aya. Baik. Tah. Sedekah teh lain, merek kita. Teteh sing mangpaatnya. Sing mangpaatnya isalakina ka mana? Aduh, duka ieu kita teh ka mana da teh ngusep jeung ngusep. Ieu teteh di abi. Nya sing barokah sing mangpaat teteh. Nah, beda eta mah. Nuhun pisan. Nya pokona mah mun aya gede-gede, pokona mah mun eueuh mah saridona we. Berarti kudu nambahan deui atuh urang nya. Terserah maneh eta marek nambahan. Wah. Tah ieu teh lah. Alah, hatur nuhun. Maneh mah sedekah teh kitu siga nu panasan teteh ieu di abi teteh. Ah, kumaha atuh? Tagok. Saridona ulah gede-gede teuing. Oh, saridona teh, saridona mah ieu lah. Soalnya ieu urang geus beak duit. Aing ngaran di jalan mah tuh duit masuk ngan lah bae duit panas kumaha ge nu penting mah sedekahkeun. 500 we teh ngahinakeun 500 mah. Masih kena untung dibere oge. Saudara. Oh, udah gara-gara maneh atuh. Kurang jadi segala beak. Tah kieu eta. Karunya lah kieu we nya ieu mah. Tah eta salakina nguseup wae teu ngurus tah teteh mere jeung ieu na teteh ka di kecamatan bawah. Sebalik ngajarkeun teh maneh mah. Ieu teteh di abi HP we. Masihan. Lah balalager. Duh, ieu barudak ngoranya geus hijrah teh meuni bebeakan pada mah rek sedekah mah ikhlas we teu kudu alus-alus. Duh, jadi euy piknik engke isukan rek nyamper teh Nur, rek balanja baju. Lumayan. Bi, kumaha meunang sabaraha Bi? Lumayan ieu, bisa piknik isukan. Sabaraha? Ieu, hitung heula we. Tah, bae, ieu duitna keur Bibi, tah ieu HP dicokot deui nya. Heeh. Tah, tadi teh kan si Adi geus beunang katipunya. Tah, da kitu lamun ngaji tara nepikeun ka jero mah sok ngadenge di nu panteu we. Heeh, budak lah. Dia ayeuna rek nyangan di mangsa, urang tipu deui tentang sedekahnya. Kan anu hijrah ayeuna mah, pertama hijrah teh sok wah beberebetan sedekahnya. Bener-bener. Padahal sedekah mah ikhlas teu kudu pariaria. Nah, gitu. Si Adi kan jelemana panasan. Mere 5.000, si Adi mere 10.000, bebeak. Balangsak tah si Adi ayeuna. Kena nyangan di mangsanya. Bibi biasa di dieu mersihan. Oke, siap-siap. Gerek nyangan di mangsa. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janten para wargi sadayana teh kedah seur sodako, ada pami sodako mah membuka pintu rezeki tong hilap tah itu umat ke ibu-ibu ke bapak-bapak. Nya sodako mah cek paus kan tadi ge moal eueuh anu sangsara ku lantaran sodako. Ayeuna mulai ayeuna mah rek sodako lah. Ieu da urang usaha unggal poe teh heueuh. Emang kurang sodako meureun kurang barokah ieu teh mah sodako. Ya terus di mana ya? Wak, sehat Wak. Alhamdulillah di mana? Bieu balik pengajian jeung si Adi. Pengajian, ngadangu teh bieu pengajian. Heeh, ngadangu urang ge keur bieu rek abdas bieu teh. Ngadangu duh asa tersentuh euy.
nya bener Nya. si adi preman gini kan Heeh. bege ngadenge pengajian kan masalah sodako Nya sodako. nah kopi tadi bisa rek sodako hayu we ka si teteh cin teh nu sok sasapu di kuburan bebersih Oh, eta nu geulis teh eta. heeh Atuh urang ge hayang atuh sodako ka saya eta mah tuh. tapi ikhlas ulah kana geulis nanya Nya nya. Oh, eta ikhlas euy. rek sodako Arek. ayo atuh urang Ayo, antar. hayu. Duh, aya kieu sasapu keneh nu mantuan hiji-hiji acan, ripuh segala kusorangan ieu teh. Duh, maha atuh ieu teh. Assalamualaikum Salam. si teteh rajin euy Nya ieu. Oh, atuh da kumaha ieu barala. Sodako tuh suka teteh ieu. kayak sing barokah sing manfaatnya punten ulah ninggal alitna teteh Aduh, hatur nuhun pisan Jang. Ditampi ku abi. Urang ya hayang ieu euy. Aslina ieu geulis coba ieu mah. Eng, ieu sodako oge lah. Alah, Sayeunya. seueur kieu si Ya. Bapak mah. Nah, iya mudah-mudahan si ATM kagentosan nanya, deui, ATM sekalian nya lamun bisa pindah ke kieu. gaduh nomor rekening tuh. Oh, gaduh. Kayak di Siap, mohon. mangengke dikintunkeun kan WA. Abi rajin-rajin lah sodako kan neng malah. Mohon. Ya. Hatur nuhun pisan. Mohon. tapi mah ka dieu nya Wak Mangga, sok mangga. Aduh, akibat malah poe di jalan tekar mah jadi balangsak kieu hirup. Duh. Nih, kieu teuing atuh. Gusti ya Allah. Hayang cerik bahaya gitu. Nah, Bro. Oh, Udah sarawek ieu jaketnya piceun atuh. Nya eta ieu teh. Sigi ya tadi teh ngajarkeun sodako. Heeh. Pada ngadenge ceramah ustadna nu. Oh, sodako geus. Kampung sabeula. Heeh. Tidak hanas dibikeun kabeh si duit teh. Jadi balangsak kieu kumaha teh. Sarua dewek ge. Aing mah jeung ATM na. Ah, katipu di sarua. Lain katipu ieu mah asalah keikhlasan ieu teh anu urang nu jelas mah ieu mah. Ai tadi mah mere 2000. Gos deui kode. Nah, urang mah dalin eta ningali ku geulisna aya. Duh, asli eta mah. Oh, dari model apalah berencanaan cuma ada preman matung ngagos wae. Nya, eta mung kaluhuran urang mah sodako. masalah nu kitu mah. Pokona mah urang geulis pokona mah ningalina lah. Nya ari geulis-geulis. Nya ini dasar mah urang teh kudu ikhlas. Iya, itu sagala beak aing itu. Sarua tuh kumaha jaket soeknya. Meski Allah hancerik bahaya gitu. Lah mewek naon preman mewek atuh. Preman atuh tatona gambar cacing atuh dadinya mah. Hese deui neangan duit teh mah. Rasul Assalamualaikum Rampes, waalaikumsalam. kenalan ieu teh Iya. Tadi teh sodako. Nah, ada ceramah di masjidnya kudu sodako. ya Dewek duaan teh sodako. Tapi kalah sagala beak ieu teh teu bukan naon ieu teh. Lain, sodako kasaha. Ayeuna mah daripada lieu urang ka studio we. Itu. Sodako kasaha tadi teh. Itu anu sok sasapu di makam, tapi geulis eta urang mah aslina. Saha nu kita sodakona atuh? Tuh Sigia. Sigia eta teh ya. Nya. Barangan urang Ini ada sarua mana ada sodako eta ge anu halus, kabita urang teh asli. Lain naon? Ari eta non ada bisi salah sodako. Henteu da geulis eta mah. Eta anu salah teh. Oh, nya salah. Anu ngaranna sodako mah ye kudu bener-bener jelema nu teu mampu mere sodako teh. Nah, dengekeun. Nah, ulah. Aya eta mun anak kitu kuduna kawin ku artis satunya. Aya teh aweun ayeuna. Aya segana di Bener. makam urang teh. Bener. Urang teh. Iya. Ayo urang teh. Iya, urang teh. Ieu daokeun. Ya. Sekali deui. Wah. Anu ngaranna sodako mah kade salah mikeun. Lain abong keneh siga kasusah kudu bare. Urang tingali heula jeung ngaranna sodako ge urang teh kudu ngukur diri. Lamun teu jeung sapokados jeung urang mah ulah. Oh, urang jeung ATM na atuh da. Boga duit 10.000 dibeueun kabeh atuh balangsa kumaha. Heeh, baun ka imah. Di urang ningali eta mah saha si Neng aya di itu. Aya tadi aya kana aya. Ayo teh urang bareng ka ditu ah. Iya. Aya ningali gelis atuh mana. geus ayeuna mah duit geus cukup ATM aya isuk deui urang neangan di bangsanya siap. tentang sodako Nah, kunaon mah kitu nu ngaranna sodako mah ieu ngaranna kajanda tua. Ya. Kanu musafir anu butuh teh. Tuh, Pak. Hah? Tuh Sigia tuh di Anu topena mana? tuh. Iya, Eta. atuh nu kieu mah lain oge jang sodako nu kieu mah. Tuh tingali ieu mah ada sakomplotan. Terciduk ieu Kieu mah mah. lain kudu dibere sodako. Terciduk ieu mah. Ku amang ieu mah. Ieu mah urang terbalik Segiana ieu biang kerokna mah. yang urang mah balik ka dieu. Balik bisa. Geus ya teh, orang make ngeunahan si teh. Geus ya. Awas.
lamun teu jujur teh aduh awak kasariget ieu aduh